Ari mana dituluykeun moal sakola teh? Hayang nama dituluykeun ngan teuing kumaha si mama jeung si bapa. Urang mah hayang nuluykeun, tapi karunya kakolot sieun teu boga keur ngabiayaan. Urang mah insyaallah dek dituluykeun sabab geus kukumpul di zaman SMP keur nama-nama. Ah tuh endah urang mah balik heula nya. Heeh sok dah. Dadah. Itu Astagfirullah, ngareruas Asandi. di mana jam sakieu karek balik? Di mana weh? Lain urusan AA. Ditanya teh, antekeun ku AA-nya. Oh, itu nggak bisa sorangan. Di mana weh? Lain urusan AA. Oh, itu nggak bisa sorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana we maneh hitung we kerek balik. Hek can dahar maneh teh. Eta mah pulang ameng sareng endah. Sok atuh geura dahar. Kieu mah, kan itu teh lulus sekolah, itu teh hayang ngeraskeun ka perguruan tinggi. Insyaallah itu mun aya milik maku mama bade dikuliahkeun asa sing bager we nya. Bapak si Iteng teh yang kuliah. Bapak ge hayang nguliahkeun si Iteng mah. Heungeun eueuh jeung ngabiayaana. Kau bingung da ayeuna mah usaha teh hese. Nanang. Saha, Pak? Nyi Eis dek naon ka dieu? Ah maneh tong pura-pura gara bayar hutang. Hutang. Heeh hutang. Iraha Bapak ngutang. Can aya nyi ayeuna mah. Hayo we eueuh kadiekeun duitna. Da aya atuh nyi nyungkeun hala waktos. Mung buru. 3 bulan deui we. Dipikir-pikir si Sandi teh tiba heula bogoheun ka si Iteung, mending dinikahkeun. Sabulan deui we atuh lamun teu lunas wae si Iteung nikah jeung si Sandi. Apa iraha Bapak ngahutang ka Nyi Eis? Pas basa eta tos we ayeuna mah tong dibahas mah. Cak sia lamun sabulan teu lunas wae si Iteung kudu nikah jeung si Sandi. Nah mah bieu, Iteung main dikawinkeun. Iteung. Kunaon maneh acan di sapatu beungeut acak-acakan. Henteu hayu indit ka sakola. Nya sabaraha apa hutang teh? 20 juta mah. Astagfirullah, da kumaha atuh? Jual we meureun tanah itu nganting ka saha. Assalamualaikum, Cep. Punten ngaganggu. Waalaikumsalam, A. Tena naon, aya naon? Iya, Cep, bantuan AA teh erek ngajual tanah nu deket kebon. Keur mayar hutang ka Nyi Eis. Sugan dinya aya kenalan Cecep anu rek meuli. Siapa? Oke, urang pilari. Geus 25 poe can aya wae nu meuli taneuh teh. Tungguan heula we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seberapa mas tanah teh? Buka adu kamari sabaraha? 30 we nya. 45 lah ku abi. Aduh, Pak bingung ieu teh. Sok lah 50 ayeuna langsung kontan. Ya tuh ngobrol heula. Mah mending ke busal mah we nya. Heueuh meh gede jeung kuliah si Iteung meh mahi. Punten Bapak, abi teh butuh nu ageng kamu nguliahkeun mulang kali. Mohon hapunten, Pak. Oh, mohon atuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohonnya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mah, Ari Sandi bakal bisa kawin teh jeung si Iteung. Tungguan we 5 poe deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aya naon? Teh ngutang deui. Tanya iya ke saya atau teh kang ngalunasan. Boga duit di mana maneh? Aya we milik mah. Ai budak urang kumaha hayangeun ka si Iteung? Aing geus diteng mah di sekolahkeun mau ka dikawinkeun meuning keneh. Aduh, kumaha ya budak hayangeun kawin? Gimana we lain urusan AA? Ditanya teh, antekeun ku Anya.